Dina poe Sabtu anu hade aya budak awewe anu kerpre. Manehna teu beda jauh jeung sejena. Dina ngalakukan kegiatan dina sapoe prena salah sahiji main sosmed alias sosial media. Wah, jarang-jarang manggih postingan anu nganyaritakeun budaya lokal bari ngawanonkeun ulinan tradisional. Jadi penasaran, erek ngajak babaturan nu sanes ah. Oh, ai Lilis, daek teu ayeuna ulin, tapi ka ulinana tradisional. Atuh hayu, urang kumpul di mana ya? Kumaha lamun kumpul di lapangan? Oh, atuh hayu. Itu si gaya baru dah. Iya, urang ajakan amang yuk ah. Hayu. Jar! Ih, ari marane sok ngarawas. Ya, urang ulin di lapangan. Hayu atuh, urang gabreng heula. Hayu. Hampim palaihum gambreng. Hampim palaihum gambreng. Hampim palaihum gambreng. Atuh biasa we ulah nyurakan. Bae we. 2 3 4 5. Di marananya nya rumputna. Dar, kapangis ya. Iya, halus kapangis. Ari euis jeung Iis ka mana nya? Ya, urang peangan heula. Yuk. Di mananya? Ih, itu juga aya suara. Ya, orang sambarkan. Ayo. Oh, jalan. Itu aya suara. Suaranya garing. Ayo nama orang ka base camp. Ayo. Pas pisan maranehna bade ngeureunnan di base camp. Kalah aya musuhna keur arulin di dinya. Tuluy maranehna ngamuk. Pedah tempatna dipake ulin. Bajain kacapit ke bulu pare sesedetna. Jauh padahal ngawayang jengsikna. Itu karena raon sih? Ya karena raon itu Pewanianan ulin di base camp urang. Hayu ah urang sampeurkeun. Marane sangeuna ulin dia. Ari ieu tempat saha? hampura we data apal. Keur manginjem tempat teu bebeja deui. Ulah sangeunahna atuh maraneh teh. Nya sangeunahna wae. Kaisukanana maranehanana keur arulin di base camp eta. Tuluy musuhna nyamperkeun menta ngahampura ka arurang. Santos eta arurang ngahampura barudak eta. Hek naon ya ka dieu? Hei hampura arurang kamari geus make base camp marane. Hei di hampura mah. Ada samunahna. Samunahna kamari tadi ka dieu hoream. Hei geus hampura yuk. Hayu urang ulin bareng. Hayu. Singkat carita, maranehna arulin bareng di lapangan bari seserian. Kabehanana ulin oray-orayan jeung ucing-ucingan.